Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nu kagenep. An Abi Hurairah, hadis samping Abi Hurairah. Radhiyallahu garido Gusti Allah ka Abi Hurairah. Betul. Oke. Anahu saya Nabi Hurairah, sami ngupi Abi Hurairah, an Nabi kanjeng Nabi. Ya kulo bari ngadau Nabi Abi Hurairah nguping ka Nabi. Nabi ka kuping ku Abi Hurairah ngadau. Inna salasatan sanyana tilu jalmi. Salasatan teh tilu jalmi, jadi lamun diterjemahkeun mah kieu. Inna salasatan nafarin. Saya tilu jalmi. Tiasa tilu jalmi, tiasa tilu golongan. Karena ngalambangkeun kahirupan urang, aya tilu kelompok. Tadi dia digambarkeun ku Rasulullah. Kelompok jalma nu diuji ku Allah. Diuji ku beunghar. Beut loba jelema anu gagal total teu lulus. Nampi ujian beunghar karena loba terlena jeung lupa daratan. Batak nu beunghar lolobana ka neraka. Seperti pejabat lolobana ka neraka. Di dia kieu nu beunghar aya 3, 2 ka neraka, 1 kudu ka surga. Dina hadis pejabat aya 3, 2 ka neraka, 1 kudu ka surga. Jadi 2/3 ka neraka nu beunghar jeung pejabat. Lolobana mah di surga teh fakir miskin. Urang mah miskin embung ka surga hayang. Malah aya doa punten. Kudu dibaca sunah Rasul. Rasul ngadua kieu, Allahumma ahyini miskinan. Gusti abdi hirupkeun miskin. Aya nu daek ngadua eta. Wa amitni miskinan, Gusti abdi maotan dina kaayaan keur miskin. Wa syurni kumpulkeun abdi yaumal kiamah fi jumratil masakin fil jannah. Abdi kumpulkeun di surga ke dina kelompok jalma-jalma nu miskin. Karena lolobana nu ka surga teh fakir miskin. Matak lamun jelema sok ngaledek ka fakir miskin neraka. Kaasup jelema sombong. Ngaremehkeun ka jelema nu leutik. Anu sombong teh haram kudu ka sawarga. Anu haram ka sawarga teh hiji nu sombong. Di antaranya kadua lamun anak dibuligir awewe geus balik diantep. Ta bapana ngantep inuna haram ka sawarga. Disebut dayus. Jadi dayus teh keluarga anu digawe maksiat urang henteu. Wa tawassaw bil haqqi. Sur ciri kana neraka ngan diantawisna eta diharamkeun. Jadi nu sombong haram ka sawarga. Kadua dayus haram ka sawarga. Naon jadi sabab sombong? Pinter, pejabat, beunghar. Teuheung beunghar sombong aya andalkeuneun ieu miskin sombong. Eta mah lurus. Eta mah juga sangsara akhirat ka neraka. Di dunia kurangnya tuh akhirat teu walakai. Ari saur aderai teh. Mapa masalah lain. Kalau jika mama mah lamun tuang nyesa dibikeun ka abdi. Ai bana mah tara.
Ayo mah da berkahan hirup kita dibikeun ai mah aya berkahan gitu. Mata kuring mah mun dahar sok saeutik mun loba bisa esesana karena berkahan balu ngakan. Ai kelas mama pantes we atuh. Mengatraskeun. Ieu teh tilu jalmi ti Bani Israil. Nah, ada Kangjeng Nabi mani jiga nyakseni padahal ieu teh mantena nampi berita Allah. Wahyu. Muhammad di Israel baheula aya tilu jalmi nah gitu. Tapi teu uningan bade kieu Bu. Kangjeng Nabi teu uningan Nabi Nuh naik para kana kapal, kapalna naik ke Gunung Aljud banjir dunia. Kur Nabi ngajelaskeun jiga nu nyakseni karena nampi berita informasi ti Gusti Allah. Eta teh berita wahyu. Matak Nabi mah guruna langsung Gusti Allah. Balik kieu. Tapi katek-tek bange Kangjeng Nabi apal ketika membuah menjadi janin. Di mana setetes sperma bertemu jeung sel telur dari wanita yang disebut ovum. Akhirnya sel telur ovum yang nempel di dinding rahim bertemu jeung tetes air sperma membuah yang tadinya disebut maniun jadi nutfah. Eta teh lamun karangan Quran, karangan Nabi Muhammad teu mungkin. Lamun sanes informasi ti Gusti Allah. Kangjeng Nabi ngajelaskeun dunia teh salah satu paling tepat benda dunia disimpen di alam raya ieu anu pas pisan saur Nabi. Teu deukeut kana mata poe teu jauh teuing. Karena mun deukeut kana mata poe moal aya kehirupan di dunia bakal tutup. Mun jauh teuing tina mata poe bakal pinuh ku gumpalan es moal aya kehirupan. Saur Nabi nempatkeun dunia ku tepat. Teu jiga Saturnus, teu jiga bulan, teu jiga Mars, teu jiga Jupiter, betul. Karena eta mah deukeut kana mata poe nu jauh. Ieu mah ku pas teu jauh teu deukeut kana mata poe. Sehingga itu geus ditempatkeun dalam posisi yang tepat itu di atas bumi ada lapisan atmosfer agar supaya penduduk bumi selamat dari benturan-benturan meteor. Lamun taya atmosfer seperti ayakan bakal loba benturan meteor mangrupakeun batu rag-rag ka bumi anu baganggu kana kaselamatan makhluk. Hanapun eta atmosfer saur Nabi aya lapisan ozon. Darah teu panas teuing sengatan mata poe. Karena lamun teh lapisan ozon bakal tutung tatangkalan ge. Subhan. Lamun Nabi teu dipasian wartos ku Allah. Kuning ati mana? Da teu kuliah di jurusan astronomi. Astrologi teu. Subhanallah. Jadi tawis ieu teh berita ilahi nu didugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika nu tilu jalmi teh mana nu tilu jalmi teh urang Bani Israil Abros ieu jelema nu sorom. Naon sorom teh berang. Bodas. Kadua Akram jelema nu botak eueuh rambutan. Katilu A'ma jelema lolong teu bisa ningali. Jadi aya nu botak, aya nu lolong, aya nu corok. Naon maksana dipasian corong, lolong jeung botak? Bahwa Allah gitu aradallahu ayati al-yaum. Allah menghendaki bade nguji jeung nyoba ka eta nu tiluan teh.
ku ujian corot, ku ujian lolong, ku ujian teu aya rambutan. Tak urang masuk nyebut ujian teh karena perkara nu teu akur jeung selera. Miskin anu nuju uji, aya beungar aya ujian. Aya teh nu nuju uji cenah sagala rugi. Nari keur beunghar tara nyebut diuji. Malah leuwih kudu leuwih bahaya diuji ku beunghar. Ya, di zaman Nabi aya jelema diangkat jadi gubernur. Innalillahi. Jadi bupati teh jadi gubernur lain alhamdulillah innalillahi karena loba kesempatan ka neraka. Padahal jadi anggota dewan kita loba pinarakaeun teh. Batak innalillahi ngarupakeun musibah. Padahal mengukur artos malah artos lo gampang jeung gede nya. Jadi nu disebut ujian teh lain kur balangsak pungkul fakir miskin, tapi rupi-rupi kemajuan oge kesehatan maju mulia kaya segala jadi itu merupakan uji coba ya Allah sejauh mana ayyukum ahsanu kumaha kualitas imanna diuji ku miskin, diuji ku baros, diuji ku akma, diuji ku akrab. Nah gitu. Ternyata loba teu lulus jami. Enggak. Pabahasa mangka ngutus ilaihim, enggak. Kaetan utilu teh malakan seorang malaikat. Malakan teh cek santri disebut kalimat mufrad. Dijamakeun jadi malaikatun. Lamun malikun jamana mulukun. Malikun meraja. Malikin nas rajana manusia. Maliki yaumid rajana dina poe kiamat. Jadi tina malikun jama muluk, tina malakun jama malaika. Oh, gara sauri Ibnu Khaldun dina kitab muqaddamahna. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Ari rakyat teh sok nuturkeun kana agama pejabatna. Lamun pejabatna resep kana porno, porosot nolol, rakyatna bakal seneng kana kitu. Lamun pejabatna sok mabok, sok ngaleueut mabok, tarayana ge bakal nuturkeun. Tong heula. Tos eta tamu sanes bahasan. Ieu mah apa analogi nyamikeun lapad malakun malaikah, lamun malikun beda saeutik mulukun. Dina Quran teh dina surat Fatihah teh maliki teh aya malaka. Tapi malakana qiraatus sam'ai Ibnu Katsir kopi madi lain malaka isim lain. Kalau malaka isim malaikat. Malaka yamliku ngamiliki. Naon teh? Ngamiliki. Muasa. Jadi kieu apa maliki yaumiddin maliki yaumiddin maliku yaumaddin malaka yaumaddin. Nah itu masalah. Kalau qiraat mutawatir mah mulka yaumiddin. Ayat 7 bacaan qiraatus sab'ah. Qiraat ayat 3 ayat qiraatus sab'ah al mutawatirah ayat qiraatul masyhurah ayat qiraatus saddah. Isan mah kieu waladhdallin tah make alin eta qiraatus sab'ah aya ulama nu maca kitu hadisna khobaraan keur hiji gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eta qiraah masyhurah. Hadis teh nyaritakeun eta aya 10 hadis. Lamun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bahasa urang eta nu nyaritakeun hadis 150 hadis. Mutawatir.
Matawarti teh hadis seueur wa yurajjahul hadis bi ulul isnad wa bi katsatir ruwat. Unggulna hadis loba nu ngariwayat keun. Rek ieu. Ieu sok utara. Subuh. Hadis kuno subuh teh aya 8. Nu nyaritakeun sunat kunut subuh. Nu nyaritakeun kunut subuh bid'ah teh sunat aya 2. Jadi 2 bertentangan jeung genep. Kartos, eleh mana sih? Eta nu bener. Tapi aya nyebutkeun eleh nu genep ku 2. Oh, yang bener. Sop ka asupan tai caksak. Jadi lodeh ka asupan tai cak. Lodeh naon samangkok gede ari tai caksak sagurun. Itu kabawa kot. Nah, gitu ya. Eta ulama al-jurhu muqaddamun ala ta'dil. Nu dipake ku Wahabi. Ari nu nyacadkeun dina hadis eta teh kudu diheulakeun batan anu nyohekeun. Mata Wahabi mah nyokot hadis nu 2 karana nu genep nu nyunatkeun ka bawa doi. Wawasan nya. Ari Ahlussunnah wal Jamaah mah nyokot nu genep karena pilihan lurah ge nu meunang genep lain 2. Keur ayat keterangan usul fikih al musbit muqaddamun ala nafi. Ari hadis nu nitah amal heulakeun. Batan hadis nu nganteukeun amal. Ari nu nitah amal dalil kunut aya anu ngulahkeun amal kur aya 2. Jadi nu bener nu nu sokun. Bener. Da nama geus teu parebut kunut. Da salat subuh lagi sareureun. Salat subuh lagi Pak Ata mangka datang mangga. Eta malaikat sumping Ata yati. Ata teh datang. Eta malaikat al-abros kanu belang awakna. Sorob. So ayanya. Eta teh ujian ti Allah panyawat. Asal aduh teh naon sorob teh. Nular. Oh, solar. Kan kieu butan. Lamun jami nikah. Ai keur pacaran mah teu apal salirana istri teh. Ari geus nikah apal corong. Naon. Corong. Eta pameget menang pasah. Modang menang pisah. Ternyata iya. Dina kitab fikih. Atawa ari geus kulem salakina peluh. Ta eta istrina menang menta dipasah ka kaua. Cenah kaua. Gagal cenah. Parabot pulan ceuk teh peluh. Cing rek nanya kuring di dieu ibu-ibu nu ngora ridho saraki peluh. Jadi menang pasah datang ke KUA. Pun da namanya. Pupun bapak masuk diebrehkeun. Da agama kudu jelas na fikih. Jadi lamun peluh menang pasah. Gitu. Lamun parabot istri aya halangan menang pasah. Panawan we halangan anak panawan. Corop dah.
kedua pakola makanya rios eta malaikat ayu syai'in ahabu ilaika naon perkara nu dipikat cinta ku anjeun naon perkara nu dipikat hayang ku anjeun corob nyebutnya corob gitu cek eta malaikat teh mata kadi mah kajelema sok nyebut kata teh adi dia kasih adi umi si gondrong sasa kaset teh sa oh dengaran teh gondrong pang mencetkeun gondrong pang mangkaskeun naon nu dipikayang ku anjeun cing naroskeun malaikat ka jelema nu corok qala ngajawab eta jelema corok launun hasanun rupa anu indah nu kaset wajil dul hasanun jeung kulit anu alus nu indah lain corok tabtuna ge eta waya zahabu eta tasnya hayang leungit aniti abdi naon hadzal ladzi ieu corob ieu panyakit qad qadarani annasu anu jasa bab geuleuh jijik ka abdi manusa-manusa hayang leungit ya apa warna corob teh anu dipika jijik ku jelema gitu cek eta jelema corob kumaha engana diusap eta ku malaikat awakna corob di kitu jadi indah eta kulitna eta mah usap samanea usap malaikat aya usap anu rada aheng buyut Rasul putra Husain Sayyidina Ali Zainal Abidin ramana Muhammad Al-Bakir jadi kieu putra Rasul Fatimah baru putra Hasan Husain gaduh putra Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin gaduh putra Muhammad Al-Bakir gaduh putra Imam As-Sajjad gaduh putra Imam Ja'far Shadiq nuju di guru Imam Syafi'i jadi mazhab Ja'fariyah umatna eta Sayyidina Ali Habib Sayyidina Ali Zainal Abidin buyut Rasul kasaan diusap rarayna itu geus ngitung zaman nu keur wukuf bari wukuf aya 500.000 kirang sakendi bade dalam gamparan demi teh hitung demi beja diusap rarayna di kitu bray anu keur wukuf 75% beungeutna meong bagupung udah beja-beja keur mana men wapal diusap deui beungeutna 75% wukuf monyet 3 kali diusap beungeutna bago ta eta ge usap kawas malaikat eta teh bagian daripada karomatul aulia jadi saya ali jarin abid kalebet auliaullah walina Gusti atau aulia Rahman karomat katengaranna teh pamasahahu mangka ngusap eta malaikat hukasi abros kajelema nu corob teh padahaba mangka leungit anhu apa ti eta jelema corob nang qadaruhu gegeuleuhna eta si corob jadi nu dianggap goreng geuleuh teh leungit ku diusap subhanallah ieu mah aya dulur ya punten tahun 58 keur dihamilkeun kasumpingan ka Sukaraja Abah Sobar Cibiuk insuna Wali Ja'far Shadiq Kiai Haji Raden Muhammad Sob eta teh sohor seueur khawarij teh jiga wali para sok disebut wali pada kieu torojo teh Abah Sobar kasumpingan Habib
Turunan Nabi 50 orang. Aduh. Itu aya kerenyuguhan. Itu aya beas keprul-keprul. Komo rencang nama. Sumping ka masjid wali Japan Sidik, masjid Pusaka. Ngagorowok ban, karena paimaran. Abah, gitu. Nah, eta ka wali Japan Sidik, bagus mau. Iya abdi kasumpingan para putu Rasulullah 50 jalmi saya kerenyuguhan. Bujang-bujang aya rencang mah beas saya keprul-keprul acan. Nyarios ngagorowok di masjid. Turun deui ka bumina. Teh 10 menit torojo teh nu mawa beas atot. Torojo teh nu mawa daging sapi 2 sapi. Torojo teh nu mawa lauk samobil. Torojo teh anu mawa tahu tempe samobil. Ya mah di nu ngirim ngabring. Jika keur hajat pada akur ngagorowok di masjid kayak Japar Sidik. Abah, itu kasumpingan putra-putri Rasulullah 50 jalmi ambik daya kerenyuguhan. Bujeng-bujeng aya rencangna daya beas kepru-kepru acan. Uy, teh 10 menit. Eta teh khawarikul adat naon teh? Eta teh karomatul aulia. Da teh putra Abah Sobar mah. Ukut budak dan unang. Bah, cukup anak ukut. Iya masih temen garorowong bilik teh sih atuh da seueur awi miwarang ka jamaah. Mana nang garowong teh? Ka ieu garowong. Sok ka dieu. Teu paimaran garowong, sok ka dieu. Ningah kana garowong Masjidil Haram Ka'bah katinggal keur ditowapannya. Magepet cubantuneun di harita nyebut kitu. Eta teh ngaranna karomatul. Naon tahu? Iya. Abah Sobar. Sumping ka Sukaraja. Tahun 58 adu macan lahir. Aya dulur. Pun bibi, adipun bapak. Aya cek ibu bapak teh. Nah, ka dieu ka ibu bapak nu bungsu. Itu aya Abah Sobar cenah. Eta beuteung sia sebroleun. Cing men tadi tiup Abah Sobar supaya bayi anak maneh sia beunghar gitu. Wah, segitu. Lahir awewe. Nyawe nu disebut beunghar teh beunghar duja. Coba. Eta teh tiupan lain tiup samanea. Tiupan mahal gitu. Oh ini Samarena lain. Kau semangat. Wa utia mangka dibere eta si Amros si corob laonan hasanan rupa anu indah anu kaset jeung kulit anu indah